sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring nendah rahayu dina acara kalawarta Sunda TV. Simkuring bade ngadugikeun hiji warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Nyaeta ngeunaan kabakaran anu kajadian di Pasar Sukaramai Pekanbaru Riau. Kebakaran berlangsung di Pasar Sukaramai Pekanbaru Riau Selasa sore tanggal 8 bulan 12 2018. Kejadian ieu nyieun panik sakabeh padagang tarekan nyelamatkeun barang daganganna. Seuneu anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko padagang di lantai dasar. Patugas kebakaran dijieun kalang kabut mareuman seuneu anu kitu gedena lantaran kabujeng haseup di sakitaran tempat kejadian. Pikeun mareuman seuneu patugas kebakaran ngusahakeun ku jalan lewat tembok rekaman nu geus kabeulem di lantai dasar. Penyebab kebakaran masih kini dikalungtik ku Polresta Pekanbaru. Pamirsa, rupina mencekap sakitu warta dina danggeut ayeuna. Simkuring nendah rahayu seja pamit pungkur pamit mundur. Nedah pangapunten deui aya kalpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.